Juga suku teh panggil diasupkeun aduh obat coto babat. Tiga nama tiga nama ya awas beda mungun pisan ya nggak mungun mil eta min nah opat tiga nama mungun pisan ya borat naikkan pisan be min bentar sayang, bentar ya. Tolong kameranya dimatiin, tuh kamera matiin. Di kumaha bieu bisa na? Dicokel mah. Sakarepun hiji we. Berarti kaharep namanya? Ya, apa ini? Tong dikupling mah. Sok. Tah, bener. Pengoperan tadi puji-puji teh kuat teh. Di opatnya bi teh. Opat sih kana mah tilu biasana bisa keneh di nanjangna aya nih. Bieu mah. Orang paksakeun kupling heula cobana. Orang paksakeun di kupling heula. Ampun bos. Kayak mau metik ah. Ayo langsung ah. Men. Istirahat mah bari jalan.
Terus itu Min ah. Udah. Kenapa itu kenapa? Tukang ngelasnya di mananya celak. Si Ako mana si Ako? Wah, tanya malah kunci Inggris kok. Tangan gede tuh. Hah? Oh iya. Ya kalau ngoparkeun anak tilu wae aing eungap eh. Teu naek dia tanyakan tilu mah tuh. Heuh, na tilu bieu ngagejengna kana tilu. Aun dia bisa na tilu. Dua geus. Hah? Oh, dina tilu bisa dia. Pernah kumaha eureun heula ngoper heula. Henteu na tilu we teh ditanyakan didorong eta. Ganti eureun heula ngoper heula. Ya di mana tukang las? Dia tanyakan dia yang di belah mana? Kalau adalah kan kasih kahuripan, keluar ka ditu mas yuk. Oke, keluar ka ditu. Heeh. Kalau di Puki yuk, di anak urang alas. Satu. Udah di Puki yuk. Tanyakan euy. Dua we. Hah? Dieu ku rumah salah. Hidupan atuh. Lo ka dieu soal tukang las hareup. Yuk. Nanti lu bisa itu. Dua we geus. Nah, dua teh ngagerem pisan kok. Nah, batu teh. Masih bawa kunci Inggrisnya enggak? Bawa. Bang, bos. Aku ke sana dulu ngelas dulu. Ngelas dulu ini. Ini Bang, barusan digolerin. Pengoperannya potong. Patah. Pakai lokrak, pakai salon pas kayak abang di sini. Cabut di dia, Bang. Jeung aku. Kupling bisi beak teh. Sana Mang Iman.
Daya. Oh. Ya. Ini kali alasan we langsung urun. Pangelas kan ya pengoperan. Aing aja ya wae. Potongna mah keur digolerkeun. Ngoperkeun di daya. Langsung aja di dieu maksud teh. Oh bisi kelas ieu na bisi ieu tanara balap. Pun kelas asna. Oh. Balap tanara. Tadi di Indonesia nah dapat itu kan dia biasa kalau buat kayak ayam pertigaan mungkin lah pertigaan ke dirinya ke kanan kalau buat kalau bur biasa banyak mau kayak Kunci L ada. Dan kali saeutik atuh Bang Ujang heureun karunya. Oh, karep pun heula saeutik atuh. Siap bos. Siap bos. Jadi lah di dieu teh nya kana ieu. Masih aya lemah mungkin eueuh. Kudu rada dicokel saeutik. Yok, modal kalawun urusan itu ya benar gitu. Ngalamun heula ngalamun hayang CRF. Kalem kok setahun deui insyaallah kok urang kabeuli lah CRF-CRF-an we mah. CRF nyaan mah teuing enggak. Dia di Cimahi tadi. Hah? Di Cimahi dia tadi. Oh. Oh, abi jauh komo ti Dago. Dago. Oh, ini jauh pisan berarti nu ngaramean ka dieu nya. Oh, jangan. Cuma itu main dia gitu. Pak, kemudian apa? Dan dia ada gitu. Tadi mah hujan tadi ya. Hujan tadi ngomong Semangat tadi tentang ngomong itu mau hujan geus turun-turun. Dia tadi mah jarang tadi. Oh, itu mah sering wae hujan mah poe. wah ngopi apa di situ Pak yuk dahar semangat tuh dahar dulu sama di mana sangu enggak Oh, sangu ada dia mah kok. Ya sangu dia mah. Kan yang dahar. Oh, sangu dia mah. Itu bisa ngopi lah kok.